Aduh hento, si Gana Margo kersedih pisan ngunan hiji hal. Urang butuh bantuan gera. Hey Wednesday, lain waktu naker ngibing, urang kudu nyalametkeun Margo. Buru, ulah misun waktu dui. Wah, si Gana Teteh oge aya di dieu. Teteh leuwih nyaho tibatan hawe naon anu dibutuhkeun ku Margo. Buru-buru. Jeung ieu aya Nini. Eta jalma anu nyaho pisan kumaha cara nyenangkeun incuna. Oh enya, kabeh pahlawan Gus. Aya di dieu. Aya naon naha Margo lapar? Teu paduli, tantangan anyar urang Gus dimimitian. Si Gana Nini jeung Teteh keur senang-senang. Nyah, Gus cukup gangguanana. Waktuna kenangan naon anu bakal urang masak. Burger? Wah. Nyah, naha maraneh kabeh Gus siap keur tantangan anyar. Hayu urang mimitian. Jadi Nini ngamimitianku roti burger. Enya, roti anu dipanggang leuwih hade. Ayuna orang butuh daging cincang. Nini nyokot bola daging cincang. Diasupkeun kana katel, diteken ku spatula kawas kieu. Dagingna Gus siap. Ayuna sanyik keju anu ngunah jeung tang tuna, burger naon anu eueuh tomatan, aya bawang bombay, jeung roti di luhurna. Wah, Nini bisa ngabereskeun pancena gancang pisan. Hebat Nini. Ayuna giliran Teteh. Si Gana roti biasa moal mahi. Naon? Donat? Ngunah pisan. Teteh nenetek donat jadi 2 bagian. Ayuna coklatna amis pisan. Tapi Teteh boga hal sejen. Ieu gel hasum. Ieu ngunah pisan tapi hasum pisan. Ayuna hayu orang tambahkeun marshmallow, marmalade sautik, jeung sirup beri. Nah henteu. Ayuna orang tutup burger ajaib urang. Gulis pisan. Si Gana Nini ngahargaan hasil gawe incuna. Tapi Wednesday mah henteu gampang kaget. Jadi urang mimitian kawas biasa ku roti, tang tuna anu hidung, ngagoreng dagingna kawas kieu. Naon anu keur dilakukeun ku Wednesday ku saing si keju eta? Wah, keren pisan katembongna keju ieu ayuna. Sanyik-sik bonteng. Wah, burger ieu si Gana boga sungut jeung letah. Tapi aya nu kurang. Untungna digigirin Wednesday sok aya leungeun anu bakal mantuan dina sagala masalah. Panon marmalade. Si Gana eta anu dibutuhkeun ku Wednesday. Hey, hati-hati Nini, leungeun eta sama sekali teu bahaya. Ayuna hayu urang tambahkeun panon kana burger. Wah, tinggali wae monster ieu. Manehna pikasieuneun pisan tapi tetep matak ngacai. Tapi burger mana anu bakal pangeunahna? Ayuna urang bakal nyaho. Margo, giliran anjeun. Oh, lapar pisan kuring. Burger ieu katembong teu biasa. Hayu urang cobaan. Ngunah, kuring resep. Jadi naon salajeng naker urang? Hayu urang cokot ngegelan kahiji. Nah eta bawang bombay, kacau pisan. Burger ieu lain anu anjeun butuhkeun. Jadi naon anu urang boga di dieu? Ieu permen ka resep kuring. Ngadahup marmalade ku donat, ieu cocok jeung selera kuring. Nya, waktuna keur milih juara, jeung juaranya eta burger ieu. Enya, ieu juara urang. Wah, salamet ke Wednesday. Nahangan kuring wae atau manehna keur imut? Wednesday keur imut? Wah. Aduh, si Gana aya anu era. Si Gana Teteh jeung leungeun geus manggihan basa anu sarua. Oh, waktuna keur leungeun balik ka imah. Jeung waktuna keur pahlawan urang masak kadaharan anyar. Coklat panas. Saha anu teresep inuman ngunah ieu, kuring miharep sarerea geus siap. Hayu urang mimitian. Nini mimiti masak deui. Manehna nyicikeun susu kana panci. Ayuna bubuk kakao, ulah poho diaduk. Oh enya, sabatang coklat bakal nyieun rasana leuwih mantep. Amis pisan. Nini nyicikeun coklat panas kana cangkir khasna. Hebat Nini. Ayuna giliran Teteh. Ati-ati. Anjeun bisa ngadahar kabeh coklat eta kawas kitu. Enya, Nini bener. Gula kudu ditambahkeun sautik wae, kawas kitu. Oh, naon anu keur direncanakeun ku manehna? Enya,
Tinggali wae anu resep amis iu. Nini tesatuju karena jumlah gula saloba iu. Oke, waktu naker nambahkan susu. Hati-hati. Aduh, enya, teteh jelas kudu leuwih merhatikan. Jadi, anjeun bisa nambahkan kabeh bahan. Ayeuna pewarna sautik. Wah, tinggali kaendahan iu. Krim iu caang pisan. Ayeuna mese sautik. Eta panyajiana, teteh geus usaha sate kapola. Tapi eta lain kabeh. Sentuhan pamungkas nyata whipped cream jeung marshmallow sautik. Tinggali keamisanana. Enya, teteh geus usaha sate kapola. Sampurna. Nya, giliran anjeun Wednesday. Cangkir anu cocok dibutuhkan di diu. Leungeun, urang teu bisa tanpa bantuan anjeun di diu. Pikasi unun pisan. Nini, leuwih hade anjeun ngajaga saraf anjeun. Wednesday nyicikeun coklat jeung whipped cream sautik. Sirup beri, hebat, jeung marmelade Haribo sautik. Oh, enya, tinggali panyajian unik ieu. Coklat panas geus siap. Nah, oh, gelo pisan. Iya ngunah pisan. Kuring resep. Oh, jeung saterusna, ieu coklat panas ti Nini. Hebat. Naon ieu? Katembong aneh, tapi hayu orang cobaan. Lumayan. Jeung juara nyeta. Enya, teteh babak ieu keur anjeun. Nya, sigana pahlawan urang geus siap keur tantangan anyar. Naon anu nungguan maranehna ayeuna? Wah, kentang goreng. Loba cara keur masak jeung nyajikan kadaharan ieu. Ayeuna urang bakal nyaho cara mana anu bakal dipilih ku pahlawan urang. Tangtuna, kentangna kudu dipesek heula. Aya naon? Wah, teteh geus milih cara anu teu biasa pisan keur mesek kentang. Nini teu bungah, tapi kumaha manehna bisa ambek ka incu ka deudeuhna. Ayeuna anjeun kudu nyokot kentangna. Tah eta. Teteh nek teu kentang ku peso khusus. Tinggali kaendahan ieu. Waktuna keur nambahkeun warna sautik. Wah, caang pisan. Tambahkeun minyak. Jeung urang bisa nunda kentang caang urang kana katel. Hebat. Ku minyak panas, anjeun kudu sok ati-ati pisan. Hei, ati-ati. Urang susun kentang warna urang kalayan endah dina piring. Teteh munang kentang goreng anu caang pisan. Nini leuwih milih versi klasik tina kadaharan eta, jeung sakapung versi klasik teh anu panghadeuna lain. Oh enya, kentang goreng jeung saus tomat. Rasa ieu geus akrab keur sarerea ti leutik keneh. Naon anu leuwih hade? Hebat Nini. Nya, naon anu bakal ngagetkeun urang ayeuna ku Wednesday? Kentang Wednesday geus asa. Katembongna kawas panyajian biasa. Tapi dagoan, naon ieu? Oh, henteu, sigana Wednesday salah masangkeun bagianana. Nini leuwih hade anjeun nutupan panon anjeun. Ieu lain tetempoan keur anu borangan. Jadi, di mana urang tadi? Oh, enya, kentang goreng. Wednesday ngawarnaan kentang jadi hidung. Wah, endah pisan katembongna. Sigana teteh oge ngahargaan kadaharan Wednesday. Tingali reaksi nana. Nia, hayu urang tinggali naon anu dipikirkeun ku Margo. Wah, naon ieu? Nah hayu kentang rada tutung. Henteu, rasana teu pait. Jeung daih make saus tomat. Mantep pisan. Oh, sigana kuring moal nahan diri jeung bakal ngadahar kabeh nepi ka siki panungtung. Unyak. Kana nu salajengna. Nya, lumayan. Hayu urang tinggali. Tapi bakal leuwih ngeunah lamun kieu rasana. Nya, pileleuyan kentang. Kuring bakal ngadahar anjeun.
Sigana kuring geus rada loba teuing dahar tapi masih aya menu katilu. Endah pisan ieu kadaharan. Enya ieu ngeunah pisan, kuring geus bisa ngarasa kenana. Ngeunah pisan, nepi kasih ki panungtung. Wow! Aduh. Oh. Tong hariwang kuring tekunon. Nia barudak, nah aranjen geus siap keur tantangan salajengna, jadi hayu urang tinggali. Pangkek. Oh, ngeunah pisan katembongna. Kuring miharep pahlawan urang nyao cara masak kadaharan anu endah ieu. Aya loba pisan carana. Nia hayu urang mimitian. Nini kawas biasa mimiti masak panghulana. Kawasikna tuang adonan pangkek kana katel. Alus. Tinggali kulitna, anjeun bisa malikeunana, jeung pangkek ieu sampurna pisan. Eta hartina pangalaman mang taun-taun. Wednesday, aya naon jeung anjeun? Oh, katembongna anjeun teu bisa ngalakukeunana tanpa bantuan leungeun. Pewarna hideng? Tang tuwe. Sanu mangmangkeun, ieu Wednesday. Tinggali warnana ieu. Hei, katembongna manehna rada ka bawah suasana. Oke. Hayu urang balik deui ka pangkek urang. Wah, eta sabenerna endah. Enya, kadaharan hidung sok katembong gaya pisan jeung naon warna karesep anjeun, tinggalkeun pilihan anjeun dina komentar jeung meureun dina video salajengna urang bakal ngalakukeun eta. Samentara eta, si Teteh sigana boga hal anu metode dina pikiranana. Wah, ieu lain pangkek deui, tapi karya seni sagemblengna. Oh, nah warna ieu teh hayang kaluar pisan ku cara naon weh? What's the matter with you? Aduh, eta kunakana panon. Miharep sagalana hade-hade we jeung teteh urang. Enya, sagalana hade-hade we. Dina hal ieu anu pangpentingna nyaeta ulah nyerah sanajan aya loba kasusah, bener? Urang keur ngalakukeunana. Wah, eta unicorn. Tinggali we kaendahan ieu. Enya, dina momen kawas kieu Nini rius pisan ka incuna. Jeung kumaha ngunaan Nini? Katembongna resep kuno anu alus keur ngadaguan urang. Pangkek make mentega jeung sirup maple. Tina ieu, siduh langsung mimiti ngocor. Kuring pikir pangkek Wednesday oge gede. Enya, katembongna mahiwal. Wednesday nambahan sirup buah karesepna. Jeung, wah, naha eta lancah, tenang Nini, lancah ieu dijieun tina coklat. Nya Margo, geus waktuna pikeun ngasaan kadaharan para pamilon urang. Naon ieu? Katembongna pikasieun. Hayu urang ngasaan pangkekna. Lumayan. Naon salajengna keur urang? Wah, ngeuna pisan. Jeung rasana mantep pisan. Kaendahan naon ieu? Unicorn. Amis pisan, jeung ngeuna pisan. Oke, kuring pikir kuring geus mutuskeun juarana. Ieu manehna, Wilujeng Teteh, anjeun pantes menang.